Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dinten ayeuna urang tepang deui dina materi pakeman basa. Pakeman basa nu kahiji nyaeta paribasa. Paribasa teh mangrupa babandingan kalakuan atawa kaayaan jelema kana kalakuan atawa kaayaan hiji hal. Dina paribasa kekecapana geus matok, wanguna mangrupa kalimah, kekecapana teu bisa diganti jeung teu bisa dirobah jadi ragam basa hormat. Dina paribasa dibagi jadi 3. Anu kahiji nyaeta paribasa wawaran luang. Paribasa wawaran luang eusina ngebrehkeun pengalaman anu geus lumrah di masyarakat. Contona nyaeta ayakan mah tara meunang kancra. Anu maksudna usaha ku modal leutik hasilna ge moal gede. Atau dina conto buburuh nyatu diupah beas. Anu maksudna menang 2 rupa kauntungan. Paribasa anu kadua nyaeta pangjurung laku hade. Eusina mangrupakeun pangjurung pikeun milampah kahadean. Contona dina paribasa ari di arah supana kudu dijaga catangna. Anu maksudna nyaeta ari aya banda anu dialah hasilna kudu daek ngurusna. Atau dina contoh paribasa cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Anu maksudna sagala rupa oge lamun dileukeunan bari junun mah tangtu bakal bisa. Paribasa anu katilu nyaeta panyaram lampah salah. Anu eusina mangrupakeun panyaram atau larangan sangkan ulah migawe pagawean anu matak rugi. Contoh panyaram lampah salah nyaeta dina cul dogdog tinggal igel. Anu maksudna ninggalkeun pagawean baku ngalampahkeun pagawean nu teu aya hasilna. Atau dina paribasa pagiri-giri calik pagirang-girang tampian. Anu maksudna teu daek sapapait samanis, teu daek sabilulungan atawa babarengan, padahal leuwih ti babaturan atawa dulur. Pakeman basa anu kadua nyaeta babasan. Babasan teh mangrupa babandingan kaayaan, kalakuan, atawa pasifatan jalma. Anu jadi babandingan mah bisa jadi jalma deui, sasatoan, tutuwuhan, jeung sajabana. Dina babasan kekecapana geus matok mangrupa gabungan kecap atanapi frasa, kekecapana teu bisa diganti jeung teu bisa dirobah jadi ragam basa hormat. Contoh babasan nyaeta amis budi anu maksudna alus budi, awak sampayan anu maksudna pantes bae make baju naon ge, atanapi kandel kulit beungeut anu maksudna teu boga kaera. Cekap sakieu materi dinten ayeuna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.